Seloweh kawan. Ikitan biasanya tong wae pateuweul. Wa cetrok aing sakit lobana aya kilo kekencing. Ya, wa aing serangan. Tapi dieu aing jangar ya. Mabok pacetrok sorangan. Bakat jalan-jalan pas batu tuh duit. Oh, pas batu mah feeling. Nama. Mau saya di mah yang sare, yang pacetrok. Sare deui udang da pacetrok gitu ya gitu. Di lebaran ayeuna boro-boro kos batur jalan-jalan. Duit teu boga. Beak mere aloponakan lebaran kamari. Batur jalan-jalan menjadi teu boga duit. Ya kitu teh sih lebih baik keneh mere aloponakan dulur gitu. Tiba-tiba orang jalan-jalan, nemu orang merekeun eta mah dengan anaknya datang nggak poe setahun sekali, wajar lah gitu. Ngomong-ngomong can silaturahmi, nih kayak Mamang Turbo. Biasanya masuk loba kakaran baca truk di mana ya? Biasanya mah pasti aya wae. Nyawa ya, beakeun nyomual ya. Tapi dia mah aing mah loba keneh sih babat-babatan mah gitu aya keneh. Tentunya ho aing ya. Guru ka mana? Saya nyampuran heula sugan Sila ya soalna. Mana nya aing dah. Batur mah puntar pintir buang goeng. Tadi aing di mah wae menyuruh nyampur acan ya. Kiki eueuh ka kiki eta baru dagaro biasana model halus tempatan ade ka. Ayeuna mah eueuh acan aing. Nek ngajakan musik teh nama jalan-jalan tuh gak duit. Musik tuh menang jeung teh nama ngaranna ge aing. Itu kuing tungguan wae. Kue segala gina opak model segala teng-teng segala ayak we akak kelapa gaya. Nungtungna mah nungguan saya mah hareueuh. Jadi hantam mana tuh keur naon deui atuh kopi sadoha serangan seubeuh. Itu bangunna si Turbo itu. Gue makanan bener itu. Karena ngadaharan kakaren sugan, kue lebaran gitu. Disamperkeun lah ya. Woi. Kenaon cia? Set di jelema mun kakarek muncul. Batur geus saminggu lebaran muncul. Perang binang, kue kelapa, kue duit segala aya. Tapi kabar cetok wae. Di agihan we eueuh. Lain masalah yang karek timbul dari kadieu kan sibuk aing saru atas ka makam jarah heula can jalan-jalan kos batur tapi lain jalan-jalan silaturahmi gitu ka aloponakan ka dulur. Tapi kan biasanya sukan bulak-balik aja pas gosokan. Ieu mah mun eueuh budak nu liwat ka imah eueuh kue bayangkeun kue yo di meja teh di deket anu tuang tamu teh ningan tempat tamu. Kumaha eta? Eta deket pantai, Pambaraya. Oh, bameureun. Pambaraya. Kue nanya teh kade nyamun loba banget mun teu kabaragean nya batur ge. Oh. Hayang-hayang teh sia kue Ambaraya. Kue kos batur gitu. Kue nama teu pira. Kue naon? Kue kelapa Ambaraya. Ambaraya teh sia mah masalah sia mah. Lain kue ieu meureun Kue Ambaraya minuman pokoknya mah geus teu kadahar. Ya, mending kayak mah aing weh, loba aing boga anduk-andukan teh apa sih anduk-andukan? Setrel ama sih juga anduk-andukan. Set aing teh atuh. Lamakan pan ngeuna bat lamakan. Semuanya lamakan. Sedep tama di oseng ya. Lain di oseng-oseng deui mah. Maksudnya itu masih ngagunduh kan bisa ku syarek dia kan olakeun atuh ka pamajikan atuh. Aing teu kacabak. Kuning bageurah mah sih mahal sih andukan main mah. Aing mah teu mahal ieu sal daek nyokotan. Loba andukan mah. Lamakan. Oh nyageunah emang kan emang. Lamakan kisah lamakan urang. Banget tuh Eta aing mah teu malik hayang. Di situ mah ngeunah di oseng. Set aing teu malik hayang-hayang acan boro-boro di hiriban. Mang sebeuk ya andukan. Lamakan. Oh nyabeuke Kang geus mahal banget. Kamari ge we ngan eta mah tuh mahal banget. Aing mah teu meuli eta mah meureunnan lain. Ayo mere nya. Saha sih? Lain nu mere di aing emang loba di karungan keneh. Oh pas karung mah tuh. Saya teh koin tenan di pojok we cenah rek lebaran. Tuh cenah ka tetangga dibagi-bagikan embungan tuh aing buka lalamakan. Batu mah tong ka batu mah balaukna. Boga sapi, boga hayam meureun batu mah.
Bener batu mah. Eta pugu embungan ku aing ditawaran teh alala makanan duka embungan. Aing aneh teh jelema. Loba. Nya loba, aing biasana mah aing sok pake kekeset. Pakai ngelap teh ayam, sokan gitu. Ieu mah embungan nya yang geus cek aing teh Anu kanaon ieu? Eta sesa baju pamotongan. Nah, buset mah lamak topo mah teu hidang. Nya atuh naon aing menukos kitu bogaan aja teh. Suara aing kira makan anu sapi. Ya lain nu kitu mah kudu dibeli. Betul lebaran kumaha ieu mah sapang ngajak pasea. Jalan ngajak pasea aing mah penting nawaran sih bisi beuki melalamakan itu. Geus mah bener jeung sama aing mendingan kali itu ngoret itu atuh ngoret aing sama gede arat geuningan aing nawaran jeung babaturan mah